Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami Abdi Hamdan Zufan di kelas 10 MIPA 4. Di dia Abdi rek macakeun sajak nu judulna Pamanggi. Karya Ayat Roh Haidi. Sajak Pamanggi. Karya Ayat Roh Haidi. Salapan bulan ngakandung moal aya hiji jalma leuwih ti indung ni cinta. Indung gudang hampura, salapan bulan dikandung moal aya hiji jalma leuwih ti anak rumasa. Anak gudang dosa, salapan bulan ngakandung pinuh rasa jeung rumasa. Salapan bulan dikandung pinuh dosa jeung rumasa. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.